Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Geser. Bukan pagi seri deui. Seri Alhamdulillah bos. Kurang deh kudu loba seri. Ngan ulah ka mabalinaan. Maksud aku mah Gelo. eta mah seri sorangan. Jadi seri di dia teh pangbubunga. Oh, bener potnya. Rek ceri na batin tetep bibir mah kudu lebar. Oh, iya bener potnya. Kurang teh kudu loba tetep optimisme mun bahasa Jerman nama gitu dah. Bener teh pot, bener. Lain tadi ngadege ngobrol kuring jeung sobat-sobat. Ayeuna gitu di kekayaan alamnya. Dari tempat-tempat teh geuningan. Namanya sarudet gitu, ya. Ketemu beunghar kieu. Kuring teh bos. Hah? Acuk saha ah, bener gitu pot. Teu di dieu mah. Oh, alhamdulillah tuh pot berarti kitu Di mah. barudak deui. Siapa ampun. Jadi kudu bisa menempatkan diri Heeh. di imah pek ceri di luar pek suka bunga. Tah. Jadi ibarat orang di dunia aya panon poe anu nyengir jeung anu henteu. Cing di imah mah moal nyengir da maka panon poean. Ari kaluar mah nyengir ka panon poean. Iya, iya. Gitu. Jadi sagala ge urang teh hirup teh geus kudu siap. Siap di ulah mana pot? Perjalanan urang. Kadang urang bakal cek hate ngeunah cantak tu nepi na teu ngeunah. Nya. Kadang urang cek hate teu ngeunah di perjalanan bakal manggil ka ngeunah teh nya urang teh. Iya, iya. Gitu hirup. Kadang karek dibere duit teh dulu sih baeud. Arek aya nu mere euy. Dituan urang tulus apa teh eueuh datang-datang cek kecewa. malah eueuh nu rek mere teh aya nu mere malah mah nya. Hirup teh da Allah mah geus mahanya ho Allah mah. Kebutuhan urang. Ayeuna can dibere berarti can bener pot heeh. Karunyaeun Allah dalam dibere ayeuna can tangtu bakal di keluarga. Gitu kan. Buat yang dipakai babagi akhirnya tetap hutang menamahan. Aduh, cepot cek Allah teh impact bayarkeun. Heeh. Butuh maneh hayo kurang di umat dibeakeun. Nya dibagi-baginya. Aduh ngalamun deui. Kudu nama keur mayar teh. Pan yang kapuji teh apa? Secara membuat nikmat. Jadi hirup mah geuningan urang teh kudu bener-bener ngajalankeun sesuai jeung parentah Allah. Kumaha geus ditantukeun dina Quran jeung sunnah Nabi. Kacik Nabi keneh. Nya kumaha pot tah? Samemeh anjeunna wafat mantunkeun nya kan ngamanatan ka sobat-sobat. Kade dua hal nu bakal insyaallah moal nyesatkeun aranjeun nyaeta Quran jeung sunnah. Nya bener potnya. Ngan rata-rata urang teh sok leupas dina Quran jeung sunnah. Kumaha ciri leupas? Urang teh aran. Aduh ya Allah, rumasa apa tuh? Eueuh rungsi. Padahal cek Allah jawabanna teh tah aya dina Quran jeung sunnah. Heeh nyapotnya. Da urang mengudag dunya teh ngudag kasabaran jeung dua kasalametan. Lain ngudag beunghar, ngudag salamet. Dunia na salamet, akhirat na salamet. Nah kata aya doa jangan sapu jagan. Nya robana teh nya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ari kebaikan teh naon nya kasalametan. Dan Islam teh agama kasalametan. Da urang nya heueuh nya mata kurang kudu-kudu ngudag salamet. Itu da dunia mah teu waleh lah. Ada hitam, ada putih. Nya. Aya beureum, aya koneng. Nya. Rupa-rupa. Aya hidung botnya. Aya hidung, aya. Bener Bagi botnya. urang ye hidung. Tapi bisa jadi kaendahan lamun dipake kun pas jeung kulitna. Bener. Da urang mah keur mas awak hidung make baju beureum. Jadi si kasaga. Gitu. Jadi hirup deui di baturan make baju. Nya. Sesuai jeung kapantasan urang. Da urang ayeuna can pantas becek Allah teh dibere ieu can wakuna gitu. Tapi urang geus maksa ka Gusti hayang mamantas diri. Nya bener. Hayang beunghar instan, hayang beunghar. Iya, padahal cantang tuh mampunya mau diberi kabeungharannya, malah beki rudat berempatnya.
Jadi kudu kumaha heula atuh Nah, mame beunghar teh. diri urang heula ku diomean. Allahu akbar heueuh nya. Omean nu mana? Cik dibere ku Gusti rezeki saeutik bersyukur teh. Lain arti kata bersyukur teh ngasakur nikmat kesorangan. Tapi bersyukur teh berarti dibalikeun deui syukuri ka Gusti. Kudu kumaha? Boga rezeki saeutik kaluarkeun 2,5%. Paripaosna urang boga duit 10.000 keur dahar. Sing ingat cek Allah teh. Jadinya daya 2,5% ke Badut. Bare atuh ka Badut. Iya bener. Diberi 250 perak pameureun eueuh, bare meuli 1.000. Nya. Kan tim ini leutik heula. Ngan geus gede sok mung. Dan Lebar mau ya. loba bos. Lebar ya. Padahal mah da kitu kecuke. Udah bener atuh dipikir-pikir Dalam mah. hitungan matematika mah kabeh ge sarua. Ngan urang geus aya dina hate merod hawa nafsu lebar. Nya bener potnya, heeh. Lebar aing geus menang ngumpulkeun tahun-tahun anu kudu dikaluarkeun pada cek alo. Sakabeh di muka bumi, sakabeh alam semesta, kabeh ge nu kuring termasuk nyawa maneh. Bener potnya. Heeh. Da ieu mah ngaku-ngaku nyawa teh milik urang. Matak pantas loba nu pedit, loba nu sombong, nya loba nu adigung, loba nu balaga, loba nu merasa diri teh panghebatna, ria, ujub, da kabur, Menang aing gitu nya. menang Perasaan aing. teh. Padahal mah dibulak-balik ge kabeh ge cek Allah nu aing. Mana nu sia? Kan gitu. Nya manusia teh. Nah, ieu mah lain, Bos. Ngarasa mah nyawa teh milik pribadi. Lamun nyawa milik pribadi mah meureun urang rek nolak ka Gusti merek maot. Bener potnya, heeh. Sabab urang nyawa teh darma titipan ti Allah cek Allah dicokot deui nyawayan. Dan kuring cek Allah teh nya. Ngan urang keur dicokot dalam keadaan naon? Husnul khotimah atau suul khotimah. Naudzubillah, suul khotimah mah Ya, pot. pada amat dibulak-balik kabeh ge nyawa meruh mah kabeh ge bersih. Da urang berarti balik ge kudu bersih. Ulah sampai ka urang diamankan ku Allah barang nu alus balik jadi butut. Kumaha tuh sangkan bersih tak urang balik? Nah, berarti urang kudu loba naon? Ngaca. Memperbaiki diri, ngaca diri kuring teh saha. Naon tujuan kuring di alam dunia gitu kan. Kudu kumaha urang di alam dunia. Allahu akbar. Potnya. Da awal balik kan dibulak-balik bakal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nya, heeh. Nya Sakabeh milik Allah bakal balik ka Allah. Nah, urang lamun balik di ka Allah kudu kumaha? Berarti dalam keadaan husnul khotimah. Kudu dalam keadaan kemuliaan. Kanya Allah. Ulah sampai ka urang kita balik dalam keadaan amakna Allah. Alhamdulillah min dalik pot. Bener. Da matak di dieu urang teh. Ulah aral subahai. Palacek Allah teh pasti aya jawaban dibere ku Allah teh. Udang jam 2 hese jam 2 teh dihudangkeun ge. Ieu hudang sorangan. Udang sorangan Astagfirullahaladzim. Rumasa. berarti eta teh ciri kanyah ka deudeuh Allah. Astagfirullahaladzim. Rumasa Beda pot. jeung digeingkeun. Ari digeingkeun mah kamanusiaan. Ari hudang sorangan mah eta undangan Gusti. Cek Gusti teh anjeun perlu ka kami. Iya, atuh sok ukuring dihudangkeun, sok pok hayang naon. Gusti ya Allah, rumasa. Tinggal wudu, sholat tobat, hajat, ngadoa ka Gusti. Ulah nyebutkeun moal diijabah, kabeh ge pasti bakal diijabah. Ngan urang sok ngaleuwih ijabah Gusti. Da cek ayeuna teh urang teh perlu cek Allah can waka perlu samemeh eueun nu nagih. Eta ku perasaan naon tahajud oge kudu diijabah ngadoa teh geuningan. Eta nu salah teh bos. Allah teh geus nyiapkeun hiji perkara kahadean. Tapi urang geus nolak karena kahadean Gusti. Astagfirullahaladzim. Noda kieu bedana bos. Seseorang datang ka imah ieu. Di gerowan kayak pamenta. Padahal urang butuhna duit. Nya, tapi dibere sang. Nya, heeh. Keheul urang teh meureun. Nya butuh duit hayu sangu dibikeun. Ta urang teh geus di dinya. Stakeungna teh. Mah dahar mah mere duit. Kan gitu. Padahal dahar mah dahar we. Nya. Da balik bakal dikeupelan. Ternyata dikeupelan balik nya dahar seubeul nya pot. Tah, urang mah sokeun. Itu kita jelema mah kitu. Mau diberi dahar kumaha beres duit, da urang mah tanda duit. Baru masak. Justru nu boga imah teh mere dahar heula.
geus dahar syukur nikmat seubeuh alhamdulillah rek balik dikeupelan bari disyukurkeun tah. Ya ulah nepi ka terjadi kieu beureunya urang teh butuh duit. Doa tah dibere duit teh kali bere gering. Tah. Sareng bohong atuh kitu mah. Bener. Kadang-kadang lagi ente di Masa urang kudu bungahnya. Nya. Teu dibere duit teh dibere sageur. Eta. Sangkan urang ibadah we ka ditu kare. Wah, akbar. Ana urang teh dibere geringnya. Gering pilak gende. Heeh. Teh ku saburang loba ngadoa. Nya bener, Pot. Minta rezeki cek kalau teh poe ieu maneh gering tapi anjeun minta rezeki cager. Supaya terus ngadoa. Oke, geus waktuna kabeh cager lahir batin. Tah kok nepi ka hayang ku maneh. Nah, tada kitu. Ngan lobana ayeuna mah manusia mah hayang sagala instan. Oh, bener. Dadak bahkan nikmat moal nikmat sesaat Santang tuh. Nya, heeh bener. nikmat sakedeung bos ngasakueunan duit ayeuna isuk geus lorat. Beda jeung urang prihatin heula maju heula kokotoran heula. Di mana urang menang rejeki anu gede bakal inget kuring baheula pernah kokotoran. Bener. Kuring baheula pernah labuh. Kuring baheula pernah dijalikeun. Ketika nampo baturan teu boga aya rasa hate ngabela hayang mikanya Iya, bener. eta matak cek Allah maneh bener teh hayang beunghar teh bakal tulungan bener teh gitu kan Nya. cek Allah kuring leuwih nyawa da badan anjeun Bener nya da Gusti mah duogan aja. eta kusabab nyawa urang hate urang milik Allah. Astagfirullahaladzim. Sakumaha urang dina bibir Gusti hoyong sodako ka jami-jami anu teu boga. Karunya ka fakir miskin cek Allah bohong. Astagfirullahaladzim. Karena Allah memahanya jero hate maneh kan beureunek kalau rek bersiasat deh. Allah Maha bersiasat. Moal bisa dibohongan kami mah cek Allah. Tapi lamun urang hatena tulus katempo pagaweanana katempo perbuatan nu hadena cek Allah tuh kudu dipenta kuring bakal mereka Nya potnya bener. Heeh. Karena doa teh media bos usulan Nya. usulan ieu teh urang bener mah bakal bere yang made ayeuna ciri jelema kadatang ka bos usulan ieu manawi gaduh sakieu usulan tapi usulan teh tidak meyakinkan kan urang Benernya potnya. tapi lamun meyakinkan bahasana bener ucapanna bener eueuh ge bakal diteh Kudu kumaha tuh sangkan Allah yakin kenapa minta orang. urang berarti kudu ngajalankeun keikhlasan da urang mah ngadoa teh bari otak ka mana we Ieu mah husu ngadoana mah teh dibere wae ning. ujian Allah bakal muji kesabaran cik sabar teu manehna Oh, bener cik nya. kuat teu lain kuring teh hayang mere kuring bakal mere cik Allah tapi anjeun nya teu sabarna nya teu tawakal Kuring leuwih nyaho cek Allah teh nya. kuring leuwih naon nyaho ala badan anjeun Nya sabab kuring nyieun anjeun. bener dengan malaikat pernah kan Heeh. Nabi Adam dah diciptakeun Nya. Gusti da manusia sok yang karusakan cek Allah kuring leuwih nyaho ala badan anjeun matak Allah mari istighfar mari Ya Allah, misalkan naon dan nyaho sifat jelema mah tah matak dibere doa-doa jeung istighfarna Nya bener potnya. dan nyaho manusia teh karusakan hai malaikat kan gitu Heeh. tapi cek malaikat cek Allah tapi kuring bakal mere ka mana kadeudeuh ka nya naon istighfar tobat doa matak saimbang hirupna kan ari malaikat mah teu butuhna naon Bener potnya. da soleh geus ngajalankeun eukeur taatna bener Nya. teu dahar teu minum Heeh. kuat we da teu dibari hawa nafsu Nya. ari manusia hawa nafsuna sabajing bangsa kuring Bener. hayang katarajel kamu kadang-kadang Sarua ari bangsa jin sok gurung gusuh teh hayang teh teu. nya aya Sok aya teh nya. Heeh. TKB manusia kayak TKB lain Bener, itu soleh nanya. bisa dikasih kurang Mudah-mudahan aja pot. eta hirup mah ada rata-rata hirup orang masuk hayang gurung musuh terpuguh Nya. jadi planning heula kan kalau teh kudu tarapti
Bener Orang bener. diundang ku hiji pejabat hiji raja Heeh. kan teu sagawayahna urang usulan teh dipikir heula. Ieu bakal ngeunaheun dalam dipenta kieu. Raja marda ambak tapi maharaja mah maha maklum. Ya, Tapi bener, orang Bos. kan kudu maha maklum ieu teh. Orang kudu diajar tarap di pada cek Allah keneh kan di dinya Quran. Heeh. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri Bener Bos. yusra. Heeh nya nya Di balik kemudahan Pak di balik kesusahan pasti ada kemudahan. nya. Tahu orang teh sok kieu kok mudahkeun Gusti tapi susah wae kan gitu. Bener sepot teh nya bukan rasa eta heeh. Datang doaneun surat kedua babi ayyi ala rabbika Nya bener. mat naon kumaraneh diusahakeun Heeh. sehat dibere ku kuring Heeh. dahar dibere ku kuring nikmat sare maneh dibere ku kuring naon deui anu dibohongkeun ku maneh Ngeri jelema mah ngerasa kurang wae pot. berarti cing cemada adigum bedegong Naudzubillahi min Bahaya. dzalik. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.